eta teh katelna panas henteu cenah. Oke, halo teteh, terima kasih sudah komen di keripik kacana teh Rina. Kangge katelna panas jeung henteuna atunya guys matak disimpen dina luhur kompor oge ieu teh dihurungkeun. Jadi sebelum ngalebetkeun keripik kaca kana katelna teh ku abi komporna tos dihurungkeun heula nya guys, tapi dengan api sangat kecil. Pokona masih keripik kaca anu dipengker teh eta teh masih keneh mentahnya sadayana oge jadi henteu tos mateng. Emang pas awal masih keripik kacana teh dioseng heula, diasakeun heula kitu nembe dibumbuan. Tah ayeuna mah beda metodena nya. Jadi ti mentah keneh oge ku abi mah tos dibumbuan, ngarah si bumbuna teh arasak bareng sareng keripik kacana. Jadi intina mah makin ka dieu teh makin diakalannya kumaha cik teh carana ngarah teu rawan remu. Lamun diasakeun heula si keripik kacana mah tos asaknya pas ngabumbuanna kan pasti babari remu. Ngabumbuan si ekstra atau nampi double ekstra makan eta mah lebih banyak ngoceknya ngaratakeunana leuwih hese gitu kan banyak aidana. Kan keripik kacana teh Rina mah emang khasna renyahnya no nyugak-nyugak pokona mah ieu mah kan aya namanya dibumbuan ti mentah keneh jadi bumbuna oge henteu mentah ararasak jadi seungit geuning si atom aida khas teh mantul pokona. Wih, pertanyaan tadinya teteh cenah katelna panas henteu ku abi dijawabnya. Karena mantak naros kitu teh pedah abi meureun ngadekeman katelna meni kocak-kocak teuing. Oke, teteh ai katelna panas sareng henteu nama dikarenakan memakai api kecil sareng katelna anu megalodon. Jadi di atas katelna atuh dina cepil si katelna teh henteu pati panas. Jadi rada haneut-haneut kitu teh di handapna hungkul anu kena apina atuh matak si keripik kacana dikocekeun tina handap dikaluhurkeun gitu kan. Soalna kan di luhur mah karena gede teuing meureunnya katelna jadi kurang panas luhurna mah. Asa ti payun mah ngosrengna dinu katel alit keneh panasna merata dugi ka luhur. Jadi kana cepil katelna teh mopog gitu minang eta oge sok keuna kana tangan. Nah ayeuna mah tos pindah kana katel ageung dikarenakan rusuhnya butuh cepat. Aman lah ieu mah cepilna henteu mopog henteu panas moal keuna kana panangan jadi haneut-haneut kumaha. Meskipun nganggo seuna anu alit tapi da anger we nyalami-lami mangaheab namina oge mayunan kompor. Pokona mah cus lah gara cara rekout cek ranjang kuningnya. Ku abi tos disematkeun di komen.